Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka pamiarsa bagian kedua. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti palihan Ciamis Rancah. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa keti kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka 2. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Hawa tiis di ruangan imahna buratna teu mawa endah kana perasaanana dan upuguh mah asa mawa baringsang hanjakal bareto teh patepung hanas hate geus neundeun harepan si horeng anu dianti-anti kulam sijan geus boga papacangan kitu nu ayana pamikiran buratna waktu harita. Hatena ngarasa sedih sanajan lamsijan teu sacara langsung nyaritakeun yen manehna kabogohna neng euis. Tapi tina pertanyaan lamsijan tadi oge geus cukup jelas pikeun dirina yen lamsijan teh aya hubungan jeung neng euis. Teu karasa tina kongkolak mata buratna ngaberebei baseuh cai herang. Nyatana cimata cinta anu teu kabiruyungan. Pikeun lamsijan nampo kayaan kitu dirina jadi ngarasa hanjakal. Sabab sahanteuna ngarasa geus nyieun raheut kana hatena buratna salaku bibina ti neng euis. Harita lamsijan ngusap cimata buratna anu ngagarendang bari pok cumarita. Bu, entos nging nangis bu, hapunten abdinya bu. Kitu cek lamsijan, bari ngusapan buratna. Sedangkan harita buratna teu bisa deui nahan picerikeunana. Akhirna nyuuh nada dalam sijan.
menang sabaraha waktu nalika kayaan mimiti tenang buratna kadenge nyarita, Jan, ibu mah teu apal kamana neng euis duka di mana ayana. Da pihak keluarga oge sararea ngarasa bingung. Ayeuna mah leuwih hade tanyakeun heula we ka indungna susuganan bebeja heula ka Bu Rita mah same inditna. Tapi ketang teu mungkin Bu Rita nepi ka gegeringan ari manehna apaleun mah. Kumaha atuh Jan, ek diteangan wae ku urang duaan atau kumaha eta si euis teh Jan? Lam si Jan ngahulang heula mikir sabab moal matak pihadeun mun dirina incah paduduaan jeung buratna pikeun neangan Bu Euis, Neng Euis. Ayeuna mah abdi bade nepangan sepuhna we heula atuh. Bari sakantenan ngabeberah manahna Bu Rita. Hawatos bilih engkin mah tambih parna bisi gering nang tunggalang layung. Nya terserah we atuh Ijan ah. Tapi ibu meureun moal ngilu ari Ijan rek nepungan Bu Rita mah. Ngan omat engke mah balikna ka dieu heula nya. Cek buratna anu keukeuh hati leutikna mah hayang kaendongan ku Lam si Jan. Kajeun cenah teu jadi papacangan oge. Asal sing remen we monok di imahna. Kitu kahayang buratna na pikiranana. Insyaallah Bu, walon Lam si Jan maehna oge cukup ngarti karena kahayang buratna si Randa bengsrat bahenol nerko. Tapi da teu kitu eta mah picilakaeun lamun diturutkeun mah bahaya. Aya untungna oge harita buratna nyarita moal milu. Nu matak Lam si Jan buru-buru amitan sabab mun teu kitu bisi pikiran buratna robah manten. Atuh sanggeus beres amitan, Lam si Jan tuluy indit deui. Tujuanana nyaeta rek nuju ka imahna Padaud heula. Bari sakalian rek nepungan Bu Rita indungna Bu Euis. Para wargi sadayana caturkeun kayaan di imahna Padaud. Saenggeusna kajadian poe kamari nalika Gusdoh teu mampu nandingan serangan gaib, sagalana jadi tambah riweuh jeung kacau. Komo waktu Jang Deni minta duit pikeun mayaran Gusdoh, tetela panyangka Padaud teu salah yen pimantunana saurang jalma licik medit koret merepet jahe bin buntut kasiran. Hayangna teh ngeunah we sorangan. Embung pisan ngamodal. Atuh Padaud jadi kukulutus waktu rek mayar Gusdoh teh. Haduh. Ari ente na kumaha atuh. Kapan jelas Gusdeh bawaan didinya. Nah kudu bapa nu mayaran Jang Deni. Kumaha urusanana ieu teh? Meni eueuh pisan pangorbanana pisan ka calon pipa majikeunana teh. Leuheung mun didinyana lain anak jelema beunghar mah bisa dimaklum. Pan Bapa Ujang teh jalma beunghar, manya teu mampu. Kudu menta ka bapa ari sakalieun mayar ieu Gusdoh. Cek Padaud. Nah kapan Neng Euis teh anak bapa. Nya nu leungit teh pada anak bapa. Untung abdi milu neangan jeung mikiran oge. Kurang kumaha coba abdi Pak. Tempas Jang Deni asa bener we rasana mah meureun. Dasar kitu ari jalma licik jaba korun mah. Dasar licik ente mah Den. Geus ah kajeun sing teu dibantuan neangan oge. Mending balik we ge ka ditu ka Bandung jung ah. Cek Padaud jadi ambek. Dume asa teu dihargaan ku calon minantuna. Cacakan masih calon keneh geus wani kitu. Komo isukan meureun mun nepi ka jatuh krami teh.
pasti leuwih-leuwih ti medit. Sabot keur kitu torojol si Hamid datang bari leuweuhan jiga manggih kasieun. Oh, Pak Bos, itu aya si Lamsijan hirup deui. Oh, kumaha ieu urang? Pasti ngamuk ieu masih Lamsijan Pak Bos. Naon? Si Lamsijan? Hah? Waduh, cilaka ieu mah. Nah bisa cager deui, kapan geus diracun si Lamsijan teh. Kumaha ya Gus? Pak Daud ngomongna bangun anu soak kituna teh bari ngaleleper ngareret ka Gusdo. Gampang. Mana jalmana? Kula hayang nyao erek dites ku ngaing mah deuleu Pak Bos. Cek Gusdo manehna teh nyaho yen Lamsijan boga sambatan jin geulis. Gusdo gancang kaluar ngahadang Lamsijan anu geus asup ka pakarangan imah Pak Daud. Hei, Lamsijan eureun sia. Ulah coba-coba ngalengkahkeun ka jero. Eureun. Ulah ngalengkah deui eureun. Atuh Lamsijan jadi kaget. Dumeh teu kurah karuh aya jalma jiga kiai nyegat lengkahna. Nasa salira. Aya naon ieu teh teu pupugu. Punten kuring rek liwat. Cek Lamsijan. Najan bari rada sieun, dumeh nempo si kiai matana beureum bari muraleng ka dirina. Et. Pokona mun hayang salamet gerak ingkah tinggalkeun ieu tempat deuleu. Ingkah. Atuh Lamsijan jadi mundur 2 lengkah ka tukang. Tapi untungna manehna gancang inget ka Nyi Patima. Makana harita keneh Lamsijan gegerendengan nyambat Nyi Patimah 3 kali bari jeung ngusapan batu mustika hezo. Teu lila selengseng bau minyak kasturi kaambe nyelengseng. Tibarung ku sora ngaharewos kana ceulina. Ulah sieun Kang, sok tinggal payunan we lawanan. Sakalian urang bere pangwarah tuman anu ngaku-ngaku kiai tapi jerona mah dukun tukang ngakalakeun batur. Ngadengi kitu mah Lamsijan jadi regreg. Manehna mesem, matana malik mencrong ka Gusdo. Sedengkeun Pak Daud sapara kanca jadi pada gempeur nenjona. Kunaon ente suraseuri jiga sero kitu? Jiga bunga we rek cilaka geus teh. Kunaon si acungar cengir? Sentak Gusdo. Nya kumaha uing we atuh. Rek seuri atawa rek cerik ge kumaha uing. Ulah sok milu pusing. Bisi stroke akibat mikiran batur mah. Camplak sia kadewek. Yeuh rasakeun si akibatna. Sanggeus ngomong kitu seret di hareupeun Lamsijan ujug-ujug aya orai sendok meuni nangtung beheungna meber. Siap pikeun nyemprotkeun peurahna. Atuh puguh we Lamsijan jadi ruas, maena gentak mundur deui ka tukang. Kang, enggal tewak oraina. Terus alungkeun ka hareupeun si Gusdo dukun edan. Kumaha tuh nyimun macok. Akang cilaka meureun kaning orai sinduk eta teh. Tembak Lamsijan ngagerendeng sabab beuni ginggiapeun nempo orai hideung lestreng jebak gede mirip pisan jeung anu aya dina jero si kolor. Haita ngaleor ngadeuketan ka Lamsijan. Sing percanten ka abdi Kang. Eta orai moalna naon? Enggal tewak Kang, tewak. Atuh daek teu daek najan bari sieun. Lamsijan rikat newakulo orai satkap. Nu saterusna eta orai teu dipabetkeun deui ka Gusdo. Lempeng pisan kana deukeuteun sukuna Gusdo pisan. Lung. Plong. Aneh bin ajaib sapada harita.
kejadian anu tadi sangka-sangka kasaksian kumata Gusdo anu api-api jadi kiai. Orai sinduk harita ngadadak robah wujud jadi bangkong budug. Gusdo nepi ka calangap bari undur-unduran sabab ilmu sihirna eleh jajaten. Sementara harita Lamsijan dititah ngalungkeun deui bangkong budugna ku Nyi Patimah. Kang, tewak bangkong budugna alungkeun deui gancang Kang. Nya mangga Nyi. Teu dirilakeun deui eta bangkong budug teh ditewak belawar laju dialungkeun. Tapi naon anu kajadian saterusna estu di luar nalar. Sabab bangkong budug deh dumadakan ngajang gelek jadi mau gaur. Eta mau ngagaur atuh Gusdoh beuki ngayak-yak jiga rek lompat. Nalika Gusdoh rek lompat kuajeleng gaur. Eta maung teh terus loncat galak naker rek ngarakep Gusdoh anu lompat ti paparetot nuju ka jero imah. Aduh, tulung ono macan. Aku dikejar macan. Aduh, tolong. Cek Gusdoh gugorowokan kalepasan bari make bahasa wetan. Harita padaud sapara kanca sarua jadi ruas waktu nenjo aya maung anu ngudag Gusdoh bari nuju ka imahna. Kabur don. Cek si Hamid jeung si Badrun pangrana ngagorowok bari pating geura jeleng dituturkeun ku Jang Deni katut padaud. Ampun kuring ulah dikarakep ampun. Ampun gaur eta mau beuki ngagaur. Aduh ulah dikarakep uing can kawin kanu genep kali na aduh ampun. Cek Gusdoh bari ngayak-yak dina pantok anu kaburu manten ditutup ku si Hamid. Rasaan mah maung anu tadi ngudag teh aya teu jauh ti dirina. Tapi nyatana maung mah teh tadi oge geus eueuh nu aya ukur Lamsijan ngajanteng. Hudang ki kuring mah ka dieu teh satadina marek niat hade. Tapi kunaon ari ka kuring teh jiga nu cecep-cecep teuing. Ka mana padaud jeung burita ki? Cek Lamsijan. Aya dilebet Jang, dilebet. Aduh. Hambura aki mah ukur di tita wungkul. Da saumpamana teu dibayar mah aki oge moal daek. Hoream cadun teuing daek gigieuan Jang. Tapi tetep eta jalan teu hade. Soalna rek nyilakakeun batur. Papakean weh jiga kiai, tapi kalakuan jiga iblis. Cek Lamsijan anu satulina mah kaketrok bari uruk salam. Sedengkeun Gusdoh langsung indit ngajauhan. Sampurasun. Assalamualaikum. Punten. Aya meureun kana tiru kalina Lamsijan ngucap salam. Tapi tetep di jero eueuh nu mukakeun panteu. Akhirna bari semu kuciwa Lamsijan milih balik deui ninggalkeun imah agrengna padaud. Padahal satadina mah hayang manggihan Ibu Rita pikeun nanyakeun ngeunaan Neng Euis. Tagiwurna hate ratugna jajantung teu waleh satia marengan dina sajroning lalampahan Lamsijan ti Cijulang balik ti imah padaud. Uteukna baluweng mikiran kamana kudu maluruh panutan hatena. Aduh, nya di mana atuh Euis? Akang mah bingung sorangan. Nya di mana salira ayeuna ayana? Kitu gerentasna Lamsijan di sepanjang jalan. Kira-kira
cigenepan saenggeusna salat maghrib. Harita Lamsijan amitan ka si Lili. Niatna rek balik heula ka Ciamis. Beri sakalian rek menta pangdoa kanu jadi indungna, malah mandar sagala urusana digampangkeun. Lamsijan miang ti Cimerak pas pisan keur poek bulan. Apesna palebah jalan raya Pasir Gadung, lampu motorna ngadadak pareum. Atuh barijeng kayaan sangsara rampang rempeng rarang rorong. Lamsijan maksa mudun nyalisir kana sisi jalan. Beu ambe na kudu ka mana heula ieu aing. Sedangkeun lampahan karek gen nepi ka Ciculang. Coba poe, coba eueuh bengkel buka geus peuting kieu mah. Duh. Eus ieu akang kapidang dung neng. Cek Lamsijan anu ngatayap nungtun motorna. Dasar nasib sabot keur lempang kitu. Katempo ti tukangeun aya mobil bak nuturkeun ngahajanya angan. Tapi teu kungsi lila, mobil bak teh rada miheulaan. Saterusna sanggeus aya heulaeun hareupeun Lamsijan. Mobil teh reg ngarandag eureun barang jeung supirna nu kaluar ti jero mobil. Kunaon Jang? Kabakar atawa kumaha lampuna Jang meni pareum kitu? Tanya si supir ka Lamsijan nu sarua eureun. Muhun jigana Kang, da ngaradak pareum tadi teh. Jadi we kapaksa rada semu didorong ieu teh. Narek ka mana kitu Jang? Abi teh bari ka Ciamis Kang. Baru ka Ciamis. Atuh jauh pisan Ciamis mah Jang. Ari sugan terek incah deukeut. Geus we atuh milu jeung urang heula ka imah yu. Isuk di we ka Ciamis nama. Di mana kitu Kang bumina? Eta di Parigi, di Karangbenda. Hayu. Sok ti heula ke urang di tukangeun nyenteran ku mobil ayo. Para wargi sadayana ieu dongeng ieu didedikasikeun kangge Ustad Jen di Padaherang sareng Kang Arif kitu nya. Hatur nuhun kana kasayanana Kang Arif ti Parigi anu aya di wilayah Karangbenda. Mugia almarhum ditampi amal kasayanana, ditetepkeun iman Islamna, ditempatkeun di tempat anu indah anu merenah raudhah min riyadil jannah. Digampilkeun urusan kuburna sareng dihapunten sagala dosa perdosaanana. Amin 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 amin. Urang tulikeun deui. Sanggeus kitu mah Lamsijan nurutkeun kumaha ceuk si akang anu mawa mobil. Harita Lamsijan mawa motor ti hareup, sedangkan mobil bak di tukang nyenteran. Anu satianya angan ngabelaan dirina, najan jalma teh wawuh oge karek harita pisan saliwat. Akhirna ari ku ngeureuyeuh mah nepi oge Lamsijan ka Karangbenda. Tapi ka hiji imah anu warna cetna bodas. Jerut dirinya si sopir turun tina mobil, bari tuluy ngajak Lamsijan asup ka jero imah. Sok Jang, bawa motorna ka jero, ulah asa-asa. Dari mana oge ngan aya anak mamang wungkul, hayo Jang ka jero. Oh nya. Wanohkeun ngaran Akang Arif. Ari didinya saha ngaran Jang? Abi Lamsijan Kang. Sebat we Ijan da eta nami abi sadidintena Kang. Tema Lamsijan anu tuluy duanana bareng asup ka jero imah. Tetela Kang Arif teh saurang jalma hade-hate. Sabab datang-datang oge Lamsijan dipangmesenkeun dahareun ti warung tatanggana ka asup sangu jeung deungeunna. Gancangna carita meunang sapeuting Lamsijan
ngadon mondok heula di imahna Kang Arif jalma bageur najan anyar pinangge. Saterusna kira-kira tabuh setengah genep subuh lamsijan amitan. Hatur nuhun Kang, mugi awe kasayan akang teh digentos we kuno langkung sae tibatan anu tos dipasikeun ku akang ka abdi. Mangga Kang, abdi saja pamit heula Kang. Atuh Kang Arif unggeu bari sasalaman. Nu saterusna lamsijan tuluy miang ninggalkeun kampung Karangbenda kalawa dijajabkeun ku Kang Arif nepi ka Panto Pager. Para wargi sadayana haneutna panon poe isuk-isuk marang ngalalampahan balikna lamsijan di Cijulang nuju ka Ciamis di miti jalan raya Parigi kebat ke arah Pangandaran. Ngahaja mawa motorna teh radang ngebut sabab di langit ujug-ujug mega hideung pating garayot kupi hujaneun. Sakapeung mah jalan kahirupan teh sok teu disangka-sangka, alurna teu bisa ditebak najan samemehna geus direncanakeun. Mindeng dina hiji mangsa keur katalangsara dipanggihkeun jeung jalma nu hade-hatena. Aya kana 4 jamna lamsijan nalampahan geus 4 jam kaliwat. Harita lamsijan karek nepi ka tempat anu ditujuna nyaeta imahna anu aya di Rancah Ciamis. Nalika tepi kaburuan imahna aya nu beda. Waktu datang ti panyabaan sabab imahna anu tadina panggung jabar reot kiwari geus robah jadi pageuh najan teu ari agreng mah. Tapi sahanteuna geus jadi gedong sapotong atawa duduk jandela. Disurung ku rasa sono kanu jadi indung anu ngakandung datang-datang oge sanggeusna nyetandarkeun motorna lamsijan tuluy ngetrokan kana panto bari ngagarawan indungna nyata Nabi Una. Assalamualaikum Ma, iya uing datang Ma. Waalaikumsalam. Cek sora halimpu anu nembalan ti jero imah. Atuh kayaan ieu tangtuna nimbulkeun rasa kakaget pikeun lamsijan mah. Lantaran geuning sorana jelas lain sora indungna. Lamsijan ngagerendeng. Fatimah? Be. Nah jadi aya sora Nyi Fatimah. Nah ka mana indung aingna? Ka sawah kitu? Bari jeung panasaran lamsijan rek uluk salam deui tapi teu kebat sabab panto kaburu dibuka manten ti jero. Nalika panto ngagebrai meh ampir-ampiran ngagorowok lamsijan saking ku kagetna sabab tetela nu aya di jero imah teh nyatana neng euis anu ampir 22 peuting diteangan ku dirina. Euis? Iya teh bener neng euis? Cek lamsijan setengah teu percaya kana kanyataanana. Kang, ieu abdi laras Kang, abdi euis Kang. Kitu tembalan neng euis setengah ngajerit. Bari ngagabrug ngarontok ka lamsijan. Atuh nyet sernud. Karasa kana dada lamsijan anu ngenyod bari langsung nyeredet kana hate ngunyunyud. Akhirna eta dua nonoman teh silih rangkul bari hujan ku cimata kabunga anu murubut. Bageur geulis syukur atuh ari salira aya di dieu mah. Akang meuni geus bingung maluruh ka ditu ka dieu. Akang kacida melangna bisi euis aya nu ngarogahala ku jalma-jalma jahat. Kitu harita lamsijan ngomongna bari ngusapan buuknya euis. Hapunten Kang abdi. Tos ngariweuhkeun ka akang. Kumargi pami abdi teu kieu. Tangtuna abdi tos jadi dilamar ku si Deni. Nu matak nu mawi
hulu botak katinggang awi harita teh abdi teras we kabur ka dieu najan akang nuju teu damang walas oge Kang. Kumaha tuh mun akang lamun nepi ka teu cager deui atawa dina paitna akang nepi ka hanteuna? Nya abdi mah tetep we moal uwih ari teu sareng akang mah. Komo lamun dugi ka akang ngantunkeun. Abdi oge bade di dieu we supados caket ka kuburan akang. Ngadenge kitu, lam si Jan beuki kagagas dumasar kana hal eta. Rasa dedeuna ka Neng Euis beuki pageuh. Kitu deui rasa cintana ditamplokeun ukur keur Neng Euis sorangan. Titik. Peun nepi ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.